Balik gawena jam 6:30 burit atuh popoyan teh karak diangkatan. Heeh bener besti tenana teh karak balik gawe. Biasa we bari jeung capek di pagawean ari nepi ka imah aya pagawean di gawean dewe. Tadi nama lamun misalna balik ka imah teh sok hayang ngalulungsar. Dan eta teh sebatas angan-angan soalna lamun misalna geus nempo pegawean pasti digawean. Tapi biasa nama lamun misalna geus capek-capek teuing mah tara ditoli pegawean ge. Ngan ayeuna mah wayahna we meureunan soalna ieu teh tilepaneun geus ngagunung. Uyuhan besti geus 5 poe can nilepan baju can ngasupkeun kana lomari atuh ujung-ujungna mah menikatna muru modelan kieu. Deui bebekalan ti tempat pagawean urut ngenong can dibenahan. Heeh eta bebekalan baju ti imah dibawa ka pagawean, ti pagawean bawa deui ka imah, geus di ka imah mah pasti we dibenahan deui. Eukeur mah eukeur ieu teh hoream pas diilikan teh tilepaneun lamun misalna teu dibenahan. Arek make teh sok lieur tungtung nama dicakar deui nang nilepan teh. Aya nu sarua teu besti lamun misalna tilepaneunna amru wegah nilepan kete lamun misalna arek make baju deui dicakar we nu aya. Lamun misalna di video pasti panjang singkat cerita ieu teh tilepna anggeus. Tadina mah hayang langsung murungkut hayang langsung diharudung. Tapi kulantaran aya beuteung nu kudu diisian jadi ayeuna teh wayahna bin wayahnya kudu hudang heula bari jeung hoream. Biasa besti lamun misalna geus pindah ka dapur teh sok bingung arek olah naon soalna pas dibukakeun teh sanguna oge encan asak-asak acan alias ieu teh sangu garing. Atuh ieu teh sangu garingna dieurihkeun jadi we kudu nyangu deui. Ieu panan besti ari nyangu lo batara erep lamun misalna nyanguna saeutik osok kurang. Heueuh teuing kumaha mah sok heran we tenana geus. Pasti ieu jadi pertanyaan cenah tenana naha eta si pancina teu dikumbah heula. Apanan lamun misalna teu dikumbah oge ayeuna teh arek ngisikan kege sakalian dikumbah we. Tah ieu besti prat paling sok poho wae teh nyalokeun Magicom geus dicolokeun teh sok poho nyetrek. Karake ngalengkah arek ka dapur geus barang penta deui budak geuling teh yang dipangagorengkeun sosis. Heeh besti untung we teu menta sangu soalna si sanguna ge karak dicolokeun kana Magicom. Beasna lain sanguna. Ieu lamun misalna boga katel 2 siki anu laleutik teh sakalina arek make sok bingung komo lamun misalna kotor duana. Heeh sok wegah we ngumbahna ieu teh. Jadi we make teflon heula nu aya. Lamun meuli sosis kieu teh sok tanggal mukana teh ninganan besti muka plastik dina jero sosis. Lainna jerona tapi dina luarna teh ninganan besti ta modelan kieu teh kudu dibukaan hiji-hiji. Heeh da mah nya teuing we kudu jeung plastikna digoreng. Tapi ngadahar sosis kieu teh ulah loba teuing nya besti panyakit. Ari sakali 2 kali mah moal nanaon tapi lamun mineng teuing mah karunya kana lambung budak. Kadang teh nana ge dina waktu sabulan teh sok sakali we meuli teh. Heeh tah mah henteu teuing kadang sok nanyakeun panan geuninganan. Biasana mah lamun misalna nempo batur ngagoreng sosis sok dipotongan heula tapi teh nanah masok pararanjang kieu we. Waktuna dihuapkeun kerak dipotongan. Tapi emang paling ngeunah sosis kieu mah dibakarnya lain digoreng. Heeh make saos tomat, make saos cabe geuninganan beureum we pokona mah lada. Ieu deui geus mah teflonna leutik sosisna loba jadi we hese dibulak-balikna. Sakuduna mah lamun misalna gurang goreng dina teflon modelan kieu dibulak-balikna ulah make sodet stainless. Soalna kete sok aya urutan mun pas dikumbahna teh. Tapi salila teh nanah make teflon anu ieu nya lamun misalna make sodet stainless geunaheun we urutan. Kahiji geus biasa make sodet, nu kadua lamun misalna make sodet anu plastik teh sok kararagok geuninganan. Lamun misalna geus barareukah kieu mah berarti geus asak besti si piringna teh ditumpangan heula ku tisu ameh nyerep si minyak. Heeh intina mah sasaring anu paranti nyaringna teh aya dina tempat gerohaneun wegah ngagerohanna teh jadi we make tisu we.